Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu bapak guru anu dipihormat sareng ka murid-murid anu rareueus. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sareng karuniana sanajan urang tiasa kempel di dieu dina kaadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, upami urang nitenan ka perjalanan hirup manusia, aya hiji hal anu terus berkembang jeung ngubah sagalana, teknologi. Dina poe di mana komunikasi masih make surat jeung kedah nungguan berminggu-minggu, ayeuna urang tiasa ngobrol sareng jalma di sisi lain dunia dina hitungan detik. Dina perpustakaan anu pinuh ku buku-buku kandel, ayeuna pangawuruh dunia aya dina genggaman tangan tina alat-alat pinter. Kemajuan ieu mau berkah anu luar biasa. Dina atikat akses ka pangawuruh jan geus jadi leuwih tatara jeung demokratis. Dina kasehatan, diagnosis panyawat janten leuwih gancang jeung akurat. Dina ekonomi, padamelan nu enggal parantos diciptakeun sareng transaksi janten leuwih gampang. Teknologi parantos ngurangan jarak, ngahemat waktu, sareng ngabuka peluang anu teu aya batasna. Tapi dibalik kecanggihan jeung kemajuan ieu, kemajuan teknologi ibarat pedang dua sisi. Ieu tiasa ngagampangkeun padamelan, tapi oge tiasa jadi senjata anu ngahanjeurkeun upami disalahgunakeun. Munculna hoax, cyberbullying, sareng kecanduan gadget eta contoh di tantangan nu kedah urang yang hareupan. Ku kituna, di tengah kemajuan ieu, urang ulah pernah hilap ka hiji hal. Kaaripan teknologi ngan saukur alat, ieu teu boga moral ataupun etika. Urang salaku pengguna kudu bijak ngamanfaatkeun kemudahan ieu. Hayu urang ngajadikeun teknologi ieu babaturan nu terang, lain tuan perbudakan. Gunakeunana secara produktif, pikeun diajar, pikeun inovasi, atau pikeun nyebarkeun kahadean. Janten pengguna anu kreatif, kritis, jeung tanggung jawab. Hatur nuhun kana perhatosana. Hapunten bilih aya kecap-kecap anu teu marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.